Neruda. Tapoy ayun. Jika milik jajanan SD. Ini si SD warung jambu. Sok tengah racung mana badak warung jambu. Nah kayaknya kami langsung bergerak selang ada dengan eskulku anu kerpia teh. Ya teh. Kalian tuh rasa macam jong coklat hargana teh mung 2000-an. Kadang diselawakeun teh alas. Aing mah bener-bener telas jeung tiski ya teh. Kemarin ieu dipakikeun anggur nama alas. Aing mah bener-bener cetilutrukan pisan aing mah dina bulut Cikami. Ente sanu itu si eskulku heuh teh aing mah nirame kieu heuh. Lapung saeutik geuning si mang tukang usus ayam barokah cerata. Ya lo mang kumaha teu barokah tuang mah nyawe usus sagede kieu hargana mung 1000-an aja barudak. Ijik mah 50 juta kali barudak kieu teh mah ngeunang-ngeunang teh. Si usus teh hiput teh bau manehna terus bener-bener ngeunah ya marek mau sangu aing geus boboko mun ka dieu mah ya teh. Mun saeutik geuning si mang tukang papastan cenah tah. Mah ieu teh saporsi kieu hargana teh mung 3000-an. Orang ditinggal teh alas ya 3000